Bismillahirrahmanirrahim. Babul munada. Bab munada. Al munada ari munada anu digerok, anu dipanggil. Khamsatu anwa'in, eta aya 5 macam. Al mufradul alamu, tegasna mufrad alam. Wan nakiratul maqsudatu, sareng nakiroh maqsudah. Wan nakiratu ghairul maqsudati, sareng nakiroh ghair maqsudah. Wal mudhofu, sareng mudhof. Wal musabbahu, sareng nu sarupa bil mudhofi kana mudhof. Fa'amal mufradul alamu, maka adapun ari mufrad alam. Wan nakiratul maqsudatu, sareng nakiroh maqsudah. Payubanayani, maka dimabnikeun duanana. Alad dhammi, kana dhammah. Min ghairi tanwinin, kalawan tanpa tanwin. Nahu, seperti ya Zaidu, hei Zaid. Wa ya rajulu, sareng hei lalaki. Wa salasatul baqiyatu, sareng ari nutilu nu sakantuna. Mansubatun, eta dinasobkeun. La ghairu, henteu anu sanesna. Tayyibab, tentang munada. Atosna munada teh anu digero, nu dipanggil, nu disauran. Al munada khamsatu anwa'in, ari munada teh aya 5 macam. Anu 5 macam teh al mufradul alamu, ai mufrad alama setiap naminya, nami jama itu. Wan nakiratul maqsudatu, sareng nakiroh maqsudah. Ai nakirah teh kan kata umum, ngan ieu mah maqsudah, dimaksud seseorang. Talamun anu digerokna mufrad alam sareng nakirah maqsudah, maka harokatna teh payubnayani ala dhammi, didomahkeun. Nya diekeun dimabnikeun kana domah. Dimabnikeun kana domah duanana. Ngan ulah ditanwinan min ghairi tanwinin. Misalna urang rek manggil Zaid. Ya Zaidu. Hei Zaid. Ya Zaidu. Ya Ahmadu. Ya Muslimu. Mun aya ngaran Muslim. Jadi eta mah kudu dimabni domahkeun. Kalawan teu make tanwin. Nya kitu deui nakirah maqsudah. Contona ya rajulu. Hei lalaki. Ya mro'atu. Hei awewe. Nah itunya. Jadi dimabni domahkeun bari teu make tanwin. Wasala satul baqiyatu mansubatun, anu tilu deui nu sakantuna eta mah dinasobkeun. Jadi nu tilu deui teh nyaeta nakiroh ghair maqsudah, wal mudhofu, sareng nu kaduana mudhof nu diidopatkeun.
Wal musabbah bil mudhof sareng musabbah bil mudhof nu sarupa mudhof. Ta eta mah mansubatun dinasobkeun. Misalna nakiroh goer maksudah ya rojulan khudz biadi. Ieu mah biasana anu teu ningalinya, nu teu ningali. Ya rojulan khudz biadi. Hei jang, ieu. Pangnyeupengkeun panangan ieu. Tah ieu teh maksudna anu buta gitu, teu bisa ningali sehingga manehna teh menta bantuan. Kasahanya teuing kasaha teu tangtu eta mah kan. Tah lamun rek ngagero model kitu ku bahasa Arab itu ya rojulan khudz biadi. Jadi lamun rek manggil seseorang henteu tangtu ta eta mah kudu dina sobkeun. Anu kaduana contona anu mudhof nya, nu mudhof. Ya gulama Zaidin. Ya gulama Zaidin. Hei budang Zaid. Misalna nu idopatkeun ya Rasulullah, asana Rasulullah. Ya Rasulullah, nah ya Rasulullah. Ya Habiballah. Tuh ya Habibullah salah lamun maca ya Habibullah teh. Kuduna ya Habiballah. Abdullah jadi ya Abdallah. Ya talian jabalan. Ieu manu sarupa yang mudhof. Ya talian jabalan. Hei, anu mendaki gunung. Ya talian jabalan. Tadi bacaan ge kudu dinasubkeun teh ge sami. Tah itu na jadi munada. Munada teh katangtuanana jadi lamun mudadana mufradul alam sareng nakira maksudah kudu di mabnikeun kana dhammah tanpa tanwin. Anu tilu deui nyaeta naon? Nakirah goer maksudah mudhof sareng nu sarupa mudhof ta eta mah kudu di nasobkeun. Wallahu a'lam bishawab.